Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jantan Bu, ibadah teh berat. Tapi aya cenah Neng Nais ibadah anu nikmat. Hiji-hijina ibadah anu nikmat nyaeta ni. Cing naon Bu nih? Abdi bade naros jawab cing jujur, anu nikah nikmat teu Bu? Hah? Bapak nikah nikmat teu? Naon buktina? Si Ece kalah seri. Naon buktina nikah teh nikmat? Hari ieu nu ngajaran teu pan hasil tina nikmat, ada seunggah. Bade teu nikmat kumaha atuh Kang jantan panganten mah? Dimanja dalam sehari betul teu? Bagaikan raja dan ratu. Dimimiti dongkap panganten pamegat disambut make solawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahina. Laras Bu, panganten disambut disambut teras ngariung ngayakeun ijab kabul. Saparantosna ijab kabul disandingkeun araka sinareng teh nopita sari teh dina kursi pelaminan. Reet araka ningali teh nopi bari nyanyi aja. Kumaha nyanyi ngakieu? Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh nopi teu eleh. Ditemangan lirikan matamu menyentuh hati. Torojol teh bagian parasmanan mangga sangu tak gendong kemana-mana. Terus Bu, nikah teknik nu biasana meureun subuh-subuh araka masih keneh aya di masjid. Pas waktuna nikah mantos didangdosan ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Kudu nikah teh pan sok kitunya. Bu, saha nu kudu nikah teh? Saha? Walarana bidawu Rasul ya ma'asyar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan zahir jeung batin maka pegerani. Atuh pemuda ngan saukur rambut gondrong hubina nongkrong mah tong makan nikah. Aya keneh di dieu nu jomblo. Urang doakeun cing enggal tepang sinareng jodona. Da urang ieu bilih aya nu hoyong gaduh minantu nu masantren. Bapak bilih hoyong gaduh minantu ajengan mangga tiasa daftar kasih abdi ajeuna. Nanging punten 1000 kali punten abdi moal narima aki-aki. Bisi aya aki-aki rek daftar samemeh daftar geus ditolak ku abdi. Jadi Bu, sakali deui anu dititah nikah teh nyaeta pemuda anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung perterusan salajengna Neng Nais kasaha urang teh kudu nikahna. Bapak kasaha urang teh kudu nikahna?
Kasabu nya mun pameget ka istri, mun istri ka pameget ece banyak kebanci. Yos ika cinta kudu kanu dipikanya lain kudu kanu geulis. Coba bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atuh pemuda anu wajahna saparapat kumaha jodohna. Leres henteu Bu? Tapi Allah mah miwarang nikah kanu dipikacin dipikanya. Katakan omat ka pemuda urang dieu tong neangan nu geulis. Ibu milarian piminantun tong neangan nu loba madorotna nikah kanu geulis mah. Kang nikah kanu geulis mah loba madorotna, ditinggalkeun usaha ka masjid hariwang bisi aya nu nyuli. Ditinggalkeun usaha ka pasar kaluar kota kaluar negeri hariwang bisi aya nu mau. Da baheula meunangkeun awewe teh meunang ngarebut sakampungeun. Coba lamun nikah kanu goreng patut mah ditinggalkeun ka masjid kaluar kota kaluar negeri sabodo teuing rek dihakan juri doga. Da goreng patut mah malayan nu hayangan. Laras Bu. Salah kitu teh. Inti nama nikah teh ulah karena kagelisan jeung kakasepanana. Sabab nu namina geulis satahun 2 tahun bakal teu aya. Nu namina kasep setahun 2 tahun bakal keriput laras henteu. Tapi nikah teh kudu karena akhlak, karena agama, kahartos. Zaman ayeuna milarian piistieun pisalakieun teh kudu kanu dan dindun. Naon cenah Bu? Kurang tari? Sekali deui. Tong umak-amak neng. Naon neng nais dan dindung teh kahiji neangan piminantueun teh neangan ti istrieun pisalakieun kudu kanu alus dandana. Alus dandan nu rapi, nu daek mandi, rajin ibakna. Masuk nyisir tapa megeh. Nikah kudu kanu alus dandana. Ibu sami walaupun ayeuna tos narikah tos janten panganten heubeul angker kudu daek dandan mah komoda papangantenan jeung salaki. Ibu asap dangdos satajan Bu sareng si bapa. Asap tara sadayana ieu tuh. Cik teh Novita bade bobo sinarang sia asap dangdos heula tara. Ya Allah, daya hiji-hiji acan ieu teh. Dihejewan bungkus ku daun kuning sirah. Saparantosna ibu dandan satakar kebegitu da disuguhkeun keur saha Kang? Keur tukang ojek. Paling tadi rek bobo tara dandan cenah si Eca mah. Berarti dandan teh rek kaluar imah betul teh. Ari rek papangantenan jeung salaki buuk rewa-rewi. Daster anu geus belel. Dah dia barabai kana bantal. Tali kutang we coklo. Ditamal ku paniti. Nalika ditangkep teh ku salakina ngagoakat ka jas paniti. Aya nu kitu. Ih, amit-amit. Ya si ibu ngadek bobo jeung salaki teh atuh da rewag-rewi. Jadi salaki napas mukakeun patok kamar teh kana maca ayat kursi. Pajar teh salah asup kamar. Leres kitu Pak. Cik ayeuna mah bade naros ka bapak-bapak. Ari bapak resep ninggal pamajikan dangdos atawa napi henteu? Dangdos henteu Pak. Tuh Bu. Matakan ti ayeuna sok senengkeun caroge teh dangdos heula satu acan Bo. Bade moal. Kang insya Allah lah. Dan biasanya di urang mah insya Allah teh tara. Leres Bu. Bade dangdos heula moal.
Awas tah lamun. Hiji nikah kudu kanu alus dandan. Kedua nikah kudu kanu alus agamana din. Nu soleh nu solehah, istri anu solehah, pamudat anu soleh. Sabab dunia teh pan perhiasan, pan sae-saena perhiasan dunia nyaeta istri anu soleh. Solehah. Bu, ibu, pasok ngalawan ka salaki tara. Pasok tara. Kade cing bager ka salaki teh. Layani suami dengan senang hati, perkataan kedah sae, suguhan cai ka salaki teh. Ibu mah bisa ari ngalewat kuburan jadi sopan. Ngalewat leuweung jadi sopan, ngadak-ngadak harita. Ngalewat leuweung teh da kieu si Ece mah punten ngiring ngalangku. Bari rengkuh eta teh punten bisi aya nu kadupa. Nah ari salaki katincak beheungna. Nepi ka disadak nge. Sugan beng tahampura kang dah henteu kalah ka dicarekan tina saha cicing di dinya. Leras Bu. Layanan suami teh cing sae. Ibu kupingkeun sakalina istri anu neuteup salaki kudu punya pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Sakali deui sakalina istri anu neuteup salaki kudu punya pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos nang teu. Rek sahana mawa. Bari lamun daftar ka Mekah teh daftar ayeuna ngantosan paling lami 16 tahun hoyong ninggal Ka'bah teh. Jadi lamun hoyong ninggal Ka'bah ti ayeuna tetep salaki tong ngicep-ngicep. Ya tengok kita tetep anak kakek tong ngicep-ngicep. Bu tetep salaki tong ngicep polototan we tah kitu. Cek salakina kunaon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Setuju Bu? Malihan masaur pun guru di Sukabumi sakalina istri nyium tarang salaki kudu punya pahalana sami sareng nyium hajar aswad. Pahalana sami sareng nyium hajar. Komo lamun salakina bari hideung mah. Lain hajar aswad euy eta mah tarang aswad. Leres teh Bu? Bade diamalkeun moal. Bade diamalkeun moal Ece. Mun bade diamalkeun ayeuna tah balik pengajian. Ayeuna Bu. Teh Novita tah ayeuna mungkin di kamar bahaya di dieu mah. Ibu nepi ka bumi kalarasan si bapana teh teu sumping ka pengajian. Assalamualaikum. Jawab atuh. Dibuka ku salakina reketek. Waalaikumsalam. Geus di mana maneh? Ibu kudu sopan. Wangsul pangaosan apana ti Bapak Endang. Sinarion maneh ngilu pangajian. Si apana mah pan ayeuna teh mamah rek tobat ayeuna mah. Moal durhaka deui ka salaki teh. Saha cenah mubaligna? Mubaligna teh neng nais apana ti Cipongkor meuni geulis. Jamaknya kaset. Kumaha cenah cek neng nais teh? Ibu acting ti dinya teh. Lain sok ninggal Indosiar. Nu ku menangis unggal poe eta hapan. Kabosan eta nu nontonna uyuhan. Aya di dia nu sok nonton. Bagus. Lanjutkan. Amalkeun tah tina nonton Indosiar teh ibu acting hareupeun salaki pura-pura sedih. Apana? Tadi saur neng nais. Saha wae istri anu nyium tarang salaki ku dedeh punya
Kadek lamun aya nu nyambutan gugahkeun heula. Ibu lamun aya nu bobo gugahkeun. Ieu mah dina pangajian sare atuh pas ka imah teh jadi kieu. Saur Neng Nais sahawai istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh punya pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Dasar teh ngajina. Maka kan nundutan gugahkeun. Ketang apana lepat saur Neng Nais teh sahawai istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh punya pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo cenah lamun salakina bari hideung mah. Kaleresan bapana teh. Ya terus maneh rek kumaha? Acting deui eueuh tidinya teh. Apana mamah mah rumasa janten jami teh seueur dosa. Mamah mah nganukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang. Lain kitu apana mamah mah nganukur hoyong ngamalkeun ilmu ti Neng Nais teh. Sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Si apa nama tadi jeung Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. 2 kali nyium 140 dosa komo lamun teu eureun-eureun mah. Setuju Bu? Rigidi nyamperkeun salakina raketak beheungna dipalitekeun. Dicium sakatar kebek tong eureun aja bakutak. Balik gitu mah. Ibu balik gitu mah. Lamun ibu gitu insyaallah cek salaki ibu teh. Alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik di pengajian anu mubalikna Neng Nais teh jadi edan. Da tara biasana meureun